الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات والمسلمين والمسلمات ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Urang sadayana ku Allah dipaparinan hidayah sareng taufik sehingga tiasa kempel deui ngariung mumpulung dina acara tadarus Al-Qur'an. Ieu anugerah ti Gusti Allah, pertolongan ti Gusti Allah. Batur ge hayangeun ngalakonan kahadean geuning teu prak ngalakonan saya taufik ti pangeran tuh. Tapi alhamdulillah orang sadayana layan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala tiasa kempel di ngariung. Mudah-mudahan Allah maparinan maghfirah rahmat kabarokatan ka orang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina dintenan ka 12 sasi Ramadan 1438 Hijriah urang sadayana dados deui anca anu katunda bagian surah Al-Baqarah ayat ka-35 ayat ka-35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Shadaqallahul azim. Saparantosna Allah maparinan ilmu ka Nabi Adam karena nolak kana caritaan malaikat dohiron wa batinan tehna malaikat ngaku bahwa maranehanana nu pantes jadi khalifah di muka bumi diasongkeun sadaya benda-benda bumi dipiwarang nyebatan nami hiji-hijina eta malaikat tetiasa ngawaler tetiasa teterang kana ngaran-ngaran hiji-hijina nya malaikat angkat tangan tobat ka Gusti Allah nandakeun kana keagungan Allah jeung istighfarna malaikat ku ngucapkeun subhanaka
La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tobat malaikat sareng istighfar malaikat teu benten sapertos cariosan Nabi Musa alaihissalam nalika tobat subhanaka tubtu ilaika sareng cariosan Nabi Yunus subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dikawitan ku subhanaka Maha suci Gusti. Peras Allah miwarang ka malaikat tadina miwarang la ka Nabi Adam hok sebatan hiji-hijina ieu ngaran magorolang eta Nabi Adam nyebatan nami na naon perkara aya di bumi sehingga ku dipaparinan sabab dipaparinan ilmu eta Nabi Adam Allah miwarang sujud ka malaikat supaya sujud penghormatan ka Nabi Adam. Kumaha eta malaikat sarujud ka Nabi Adam kecuali iblis. Eta iblis saur kamari mungpang sareng takabur kagolongkeun jalma-jalma kafir. Tos kitu mah wa qulna ya Adam saur Allah kulna ngadau kami ya Adamu ena Adam uskun cicing anjeun anta tegesna anjeun wa zaujuka sareng bojo anjeun Hawa tegesna ma Siti Hawa anu mana eta Siti Hawa khalquha min dol'ihi al aisar eta Siti Hawa teh didamelna tina iga wekasa Nabi Adam anu kenca. Uskun cicing anjeun wa zaujuka jeung bojo anjeun al jannata dina surga wa kulajeng pek ngadahar anjeun duaan minha tina jannah rogodan kana kadaharan wasian anu jembar sing sugema anjeun duaan dina surga hok daya anu dicegah ieu oge la hajrofi mangga nikmati anu aya di surga haitsu syi'tuma sakira-kira jalan karep kumaha wae anjeun duaan man peupeujeuh wala taqroba hadhihi syajarata ulah deket-deket anjeun duaan kana ieu tangkal bil ukli kalawan ngadahar minha tina eta tangkal naon nyata tangkal hintoh kata Nabi SAW kiromnya seperti kau di tin tangkal tin ari wahol lima eta mah bahasa iblis manehe Adam hayang lila di surga tuh hayang lila teh huldi teh lila hoktah dahar buah tin jadi rayuan setan kumaha lamun seug maksakeun deukeut kana eta tangkal bahkan halak buah eta tangkal tuluy lima
Patakuna jadikeun sabab jadi anjeun duaan, patasiro mangka jadi anjeun duaan, lamun deket-deket kana eta tangkal eta minal zalimina jadi jalma anu darolim al asina nu maksiat. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Sate acan didamel Siti Hawa nyalira eta Nabi Adam di surga nya hoyong aya nu nyarengan. Sabak dalebet Nabi Adam kana surga eta Nabi Adam bobo begitu hudu naon gugah tina bobo wajadaha mendakan Nabi Adam ka Siti Hawa paroda ayamudda yadahu ngamaksad eta Nabi Adam ka Siti Hawa kana nyepeng eta Siti Hawa, nyepeng pandangan Siti Hawa. Malaikat negor, bukan muhrim. Mah, jauhan anjeun. Ya Adam, ulah tual gitu. Hatta tu dia maroha sehingga mere anjeun kana mas kawin. Oh. Bayar heula mas kawin ya Adam. Oyong jantan halal mah nikah heula. Saur Nabi Adam, "Wa mama ruha." Naon mas kawina eta Siti Hawa? Faqalu nyarios eta malaikat salatu salawatin. Tilu mau salawat. Sisa palekau 20 kali maca salawat ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas kawina. Ya. Tuh, saparantosna diijaban kalayan mas kawin 20 kali mau sholawat. Sapali kau 3 kali mau sholawatnya eta matos halal kaditu nama. Eta naon perkara anu aya di surga disanggakeun sadayana ka Nabi Adam sareng Siti Hawa. Ngan anu dilarang teh hiji ulah deket-deket kana ieu tangkal. Komo mun ngadaharna. Tuh. Cacak-cacak deket geus dicaram komo ngadahar. Sapelkoskeun dawan Allah wala taqrabul zina. Ulah deket-deket aranjeun kabeh kana zina. Kumaha mun zinahna? Meureun wios, cacak-cacak deket kana zina, ulah komo mun naonana zinahna. Dilarang eta tangkal dideketan ku Nabi Adam. Lamun seguani patakuna minaz zalimin anjeun duaan ti golongan jalma nu darolim anu maksiat. Eta diganggu ku setan alias balas dendam eta si setan meureun kitunya. Kuring dilaknat ku Gusti Allah, pedan kuring diparentah sujud ka Nabi Adam, kuring dan naon tah? Teu daek egoisnya, ego atuh yo. Turun harkat martabat kuring ya, lamun sujud ka Nabi Adam. Kaula lawi umur ya di Adam. Eta balas dendam fazallahuma tuluinga jalikeun eta kaeta Nabi Adam sang Siti Hawa sa setan adhabahuma
ngainditkeun eta si iblis eta si setan ka Nabi Adam sareng Siti Hawa. Anha tina surga, diusir ku si setan di surga. Kunaon tah biangkola lahuma payuan eta iblis kieu ka Nabi Adam sareng Siti Hawa. Hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Nah perlu kuring nuduhkeun ka anjeun duaan ala syajaratil khuldi kana tangkal anu matak ngalanggengkeun anjeun aya di surga. Oh, tawaranana si iblis kata ka Nabi Adam. Wa qasamahuma sareng sumpah eta si iblis ka Nabi Adam sareng Siti Hawa billahi ka Gusti Allah. Demi Allah gan kurang rek nuduhkeun resep anjeun duaan hayang langgeng di surga. Annahu lahuma laminan nasihin tu. Kuring nganasehatan ka anjeun duaan hayang lila di surga mah anu kudu ngadahar itu tuh tangkal buah ulti. Paakala teras nuang eta Nabi Adam sareng Siti Hawa minna tina syajarah. Paakrojahuma atuh ngaluarkeun eta si iblis ka Nabi Adam sareng Hawa. Mimma tina kanikmatan kana anu bukti Nabi Adam sareng Siti Hawa eta pihi dina eta emak jadi sabab kaluar tina surga. Wa qulna sareng ngadauh kami ibitu kudu turun aranjeun ilal ardi kamu ka bumi. Ai antuma tegesna anjeun duaan. Ari ibit tu mah apa yang jamaknya? Ibit ta ibit to ihbitu. Ya. Iya. Pangna ihbitu sabab maksad nama jeung turunan Nabi Adam sang Siti Hawa bimas tamala tuma alaihi min durriyatikuma tuh. Bahkan piwaran keluar tina surga teh ihbitu kudu turun alanjeun kabeh anjeun duaan jeung turunan alanjeun duaan ilal ardi ka muka bumi. Badukum ari saware alanjeun kabeh ribadin ka saware deui eta adun anu permusuhan min dumi ba'dikum ba'don tina dolimna saware alanjeun kabeh kana saware deui adolim ya, permusuhan komo ayeuna tahunan politiknya asyaallahu karim. Si A milih si B, si A milih kasih anu, B milih kasih anu. Wah, pacekcokan. Ya. Bahkan ngadolim, ngamitna teh silih fitnah silih gejretkeun we gitu. Aduun tah. Badukum ribadin adu geus aya di dituna geus aya gambaranana bahwa anak Adam terek naon parasehat. Walakum sareng eta tetep pikeun aranjeun kabeh fil ardi di muka bumi mustaqarrun ari tempat cicing maudiun kororin tegasna tempat cicing tah
alap manfaat pikeun manfaat aranjeun kabeh naon anu aya di muka bumi, tempat cicingna, wa mataun sareng naon perkara anu dialap ngeunah kangeunahan kaenakan mata tamanna'u nabi min nabatiha tina jajadian bumi, sagala rupa bahkan manusia mah rakus seueur mamun manusia anu jadi di muka bumi. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un, tapi kaira ilahinin tepikeun katutup ajal. Marane kabeh cicing di muka bumi, wa mata'un ngeuneunahan menikmati anu aya di muka bumi. Kan inget mualila anjeun di alam dunia teh ilahinin tapi katutup ajal, aya batasan ajalna. Waktu inqido i ajalikum tegasna mah hinin teh waktu beak ajal aranjeun kabeh. Ieu Nabi Adam diraksa tina naon tah tina maksiat para nabi mah. Ieu mah min babi hasanatil abrar sayiatil muqarrabin. Akhirna makitu fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa teras nepangan sa Adamu Nabi Adam min rabbihi, fatalaqqa didinya fatalaqqa teras maparin ilham Allah ka Nabi Adam kalimatin kana pirang-pirang kalimah, nyatana kalimah naon tah Rabbana dolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal zalimin. Terasa Nabi Adam saparantosna ngaraoskeun dosa anjeunna nyebat Rabbana dolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saparantosna diusir ti surga Nabi Adam di mana diturunkeun di Hindi, anapun Siti Hawa mah jidahnya dilungsurkeun teh dipisahkeun. Da Ras-rasan Nabi Adam ngaos Rabbana dolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Patapa terasa lima taubat Allah alaika Nabi Adam. Qobala tegas nama nampi Allah taubat tahu karena taubatna Nabi Adam. Inna usayna Allah eta huwa di Allah eta tawabu anu nampi taubat ala ibadihi ka pirang-pirang hamba Allah. Ar-Rahimu anu mikasi Allah bihim ka itu ibad pirang-pirang hamba anu tobat. Ieu teh pitutur tasliyatul linnabi, tasliyate mapalerkeun ka Kanjeng Nabi, ibrotun pitutur li Bani Adam pikeun anak Adam.
supaya palayag tarul abidu ulah katipu saha al abidu anu beribadah. Da si setan ogenan tadi nama ibadah ka Gusti Allah, ulah katipu, ulah rasa aing, ulah takabur ya. Jeung walayak natu saha al asi ulah putus asa jalma anu maksiat. Nyatana Nabi Adam nya di ieun keunana ulah putus asa. Nabi Adam anu ngamam buah tin tadi teh ganggu Allah. Jadi kesimpulanana ya, jalmi nu ibadah ulah katipu sampaikeun ka manehanana takabur, jalma anu maksiat ulah putus asa tina rahmat Allah. Itu mudah-mudahan diaoskeun aya suci Al-Qur'an nembe tambih-tambih keimanan, tambih-tambih urang sadayana getol ibadah ka Allah Subhanahu wa taala disarengan ku katawadoan. Tawado ka Gusti Allah, tawado ka makhluk Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.